181 qauluhu wa qala al-fudailu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ada alaina barakati wa sarara fidaraini amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala sareng parantos ngadawu Sahal Fudailu Syekh Fudail rahmatullahi ari rahmat Allah et alaih muga tetep kaitu Syekh Fudail. Balagoni geus nepi berita ka kaula naon Ana Dawuda sanyana Kangjeng Nabi Daud Rahmanirrahim masih kaneh nyaeta nyarioskeun kahaopan karempan karimpan kahariwang kamelang anu kelas-kelas para nabi anu aya di kelas para nabi tak itu anu aya namun tama haupna para nabi mah haupna para nabi lain haupan gitu lain haup lain sisieun salah satuna anu dicaritakeun di dieu nyaeta jadi kahaupanana Kangjeng Nabi Daud alaihi salam nyata nya dina waktos ayeuna mun tama eta dina waktos nya nu jigahna ngarebutna garwa Uria penggawa mantenanana bojona Uria anu mantenanana nyata bojona teh 88 aya mun tama Uria hiji begitu ayeuna mun teh dutus ka pangperangan lajeng ayeuna mun tama ditikah ku Kangjeng Nabi Daud saliwatan mah cigah ngarebut pamajikan batur gitu saliwatan gitu apa ayeuna mun temu urang sing inget aya akidah di urang bahwa para nabi mah nyaeta wajib kasipatan ku sifat maksum mustahil ayeuna para nabi neraka ngan eta mah ditingali tina dohirna lain ditingali tina hakikat lah ya pan hakikat para nabi mah tara neraka ditingali nyata tina dohirna jadi intina mah yeuna mun tama anu teu doraka di urang teh di para nabi mah dianggap neraka gitu urang mah geus boga jaminan pokona bebas ayeuna mun teh malah mesing dek kitu oge lepas tina aturan dek nyokot barang batur teh neraka gitu dek ayeuna mun teh jinah da geus lepas teh tina ayeuna mun teh tina aturan geus aya SK eta di para nabi mah walaupun para nabi geus dijamin ku Allah dipaparin ayeuna SK ku Allah maksum dijaga ayeuna mun teh tina maksiat artina ayeuna mun talamun maksiat oge teu maksiat gitu lamun maksiat oge ngan eta di para nabi mah lamun seug ayeuna mun tadi paparin kebebasan kitu teh langkung hati-hatina langkung nyaeta hati-hati tibatan ayeuna mun teh mah urang langkung hati-hati junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata kenging jaminan anu dina Quran kurang menang dibaca dina muqaddimah marhaba inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar begitu ayeuna mun teh kenyataanana dijamin kitu teh ari nu nyakola mah anu dewasa mah kan orang masuk ayeuna mun teh hilang kesadaran di mana-mana geus ayeuna mun tadi bere kebebasan teh bebasnya aneh justru para nabi mah lebih hati-hati
begitu ayeuna mun takauning para sahabat ku para sahabat bahwa junjunan mah netepan wengi teh dugi ka bareuh sampeana alatan nyaeta tina anteng-antengan lami dina ngadeg. Nya tadi teh diasongkeun apan kaulan dawuhan Gusti Allah inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika kantos ayeuna mun tadi jamin gamparan mah kenging jaminan ampunan dosa anu bakal sareng anu atos gitu dijamin kumaha walarna apana ayeuna mun teh mah jungjunan teh atuh da jalmi anu kalintang tahu dirina teu mentang-mentang dimanja ku Allah walarna teh afala akunu abdan syakura apalah nah teu hayang lamun aing ayeuna mun lamun kami ku Allah ayeuna diogo saperti kitu nah teu hayang lamun kaasup jalmi teh jelema anu tukang syukur ka Allah eta teh syukur nyata kenging jaminan ti Allah kenging SK ti Allah nyata liyaghfira lakallahu ma taqaddam dan ka buktina teh nyata kalah ka beuki leuwih-leuwih ayeuna mun teh tina urang teu aya jaminan mata geningan ayeuna mun teh manaon da marhabat teh kumaha syakura nu kumaha da marhabat teh tahamali rasail non tahamali rasail terus enak abdan sakuro bukuri kan eta rapat dipake eta marhaba eta jadi apa deui eta abdan sakuro teh ya seperti di dieu nyaeta Kangjeng Nabi Daud alaihissalam anu hakikatna sanes dosa anu dianggap ku anjeunna eta teh dosa dugi ka ayeuna mun teu kamari teh cenah nangisna anu teras-teras bari dina posisi sujud 40 dinten mantenanana teu nyengkatkeun mastakana nyuuh dugi ka ayeuna mun teh mah nyuuhna dina taneuh dugi ka ayeuna mun teh jujukutan kacebor ku cai soca nangisna Kangjeng Nabi Daud alaihissalam anu kamari teh ayeuna mun teh mah kitu masyaallah abong ayeuna mun teh nabi abong ayeuna mun teh nabi di dieu nyaeta dicarioskeun deui ku Sayyidina Fudel rahmatullah alaihi nyaeta sarmantanana geus tepi deui berita ka kaula bahwa Kangjeng Nabi Daud alaihissalam ketika mantenanana emut kana dosa anu menurut anjeunna kitu lain dosa ayeuna urang lain nekadkeun ayeuna urang Kangjeng Nabi Daud ayeuna mun tama doraka kitu lain menurut nyaeta mantenanana dosa dina hiji waktos tah batur mah ayeuna mun tah begitu inget kana dosa teh ngorejatna teh tapi kacigah ayeuna mun tah mah cigah ngagerebek cigah loncat ngagajeleng harita keneh dugi ka ayeuna mun teh ruasna gitu ruasna ayeuna mun teh ketika emut deui tuh ka ngalepak dugi ka ayeuna mun teh mantenanana aduhanana mun ceuk urang merasa ayeuna mun teh mah hanyalu ngarasa haneueul hanyakalna dugi ka ayeuna mun teh ieu panangan nyaeta ayeuna mun teh disimpen naon ngaranna teh ieu kitu dugi ka ayeuna mun teh mah aprak-aprakan nyaeta ka leuweung ka gunung-gunung anu mana ayeuna mun teh ketika aprak-aprakan ka leuweung ka gunung-gunung teh tuluy ayeuna ngarob-rob eta sato galak meong maung bangsa ayeuna mun teh mah ajab meureun aya saur Kangjeng Nabi da kaditu tong ayeuna mun teh nyamperkeun pala uridukum da lain deuk nyamperkeun maneh lain ya maung
sehingga macan meong lain dek nyamperkeun maneh aing mah datang ka dieu teh innama uridu kulla bukain ala khati'ati aya hati-hati gitu. Tapi kuring ayeuna datang ka dieu deuk meakeun kaceurik kuring dek meakeun kahanyakalan karumasaan dosa kuring rek nyeubeukkeun ceurik di dieu rek nyeubeukkeun ceurik ayeuna mun teu kuring teh ka dieu teh lain dek nyamperkeun maneh ka itu mau meong itu fala yastaqbalni illa bil buka mangka ayeuna mun teu patos-patos ayeuna mun tama pepenak sareng kami dawuhan ayeuna Kangjeng Nabi Daud seseorang terkecuali dina kaayaan ngaguk-guk nangis teu liren-liren. Wa man lam yakun da khati'atin sing sanding ayeuna mun teu jalma anu henteu boga kasalahan pama yasna'u bidawud al khata mangka henteu ayeuna mun teu bisa ngalakukeun ayeuna mun teu mah eta si jalma teh Abi Daud nyaeta ka Kangjeng Nabi Daud al khata'a nyaeta kana ayeuna mun kasalahan. Jadi hartina mah jelema ayeuna mun teu mah anu henteu boga rumah sasalah mah jadi moal ayeuna mun teu moal bisa nurutan ka Kangjeng Nabi Daud gitu. Moal bisa nurutan ayeuna ka Kangjeng Nabi jelema ayeuna anu henteu rumasa nyaeta boga ayeuna salah. Jeung ayeuna mun teu mah anu rumasa boga salah oge da anger da moal bisa nurutan atuh. Ayeuna nembongkeun kahanyakalan kana dosa. Urang mah boro-boro ayeuna dosa leutik bet dosa gede oge. Boro-boro ayeuna mun teh dosana anu ukur sakali dua kali atau sampai sakali dosa anu geus puguh ngabruk anu teu kahitung da teu bisa ceurik teh yang cerikan ayeuna mun teu mah dosa yang cerikan ayeuna teu boga duit teh yang cerikan dikaluarkeun digawe itu mun awe ayeuna mun teu yang cerikan pangnyanungkeun ada babari yang cerikan dosa mah ayeuna mun teu mah dosa boh ka pangeran dosa ka salaki dacan ayeuna mun teu mah tepati katingali awe teh cerikeun sok coba pangnyanungkeun atau diserahkeun gitu keur seumeureuna sono bogoh da babari cerik teh hesenya yang cerikan dosa mah hese wa kana yu'atibu fi kusratil bukai malihaina ayeuna mun teh bujang-bujang nu sanes mantenna oge nyaeta moyok ku anjeun kumaha ayeuna moyok ayeuna mun teh ka anjeun teh ieu ayeuna saking seringna nangisna teu liren-liren Kangjeng Nabi Daud alaihissalam dugi ka ayeuna mun teh masar Kangjeng Nabi Daud alaihissalam dauni abdi ulah sok ayeuna mun teh loba komen ulah sok loba gurah geureuh ka kami ulah sok loba ayeuna komen ulah sok loba gurah geureuh sok loba payok-payok ayeuna muka kami pedah ayeuna mun teh kami terus ayeuna mun teh cerik teu eureun-eureun abki qabla khuruji yaumil bukai kami mah deuk dibeakeun ceurik teh nyaeta ceurik meuning ceurik ayeuna daripada ceurik engkek meuning cerik ayeuna daripada cerik ke tong sok ayeuna mun teu loba gurah geureuh ka kami tong sok loba ayeuna gurah geureuh ka kami mah rek meakeun cerik teh cerik ayeuna daripada cerik engke. Jadi lamun ayeuna mun teh mah loba seuri ayeuna rasikona teh engke loba cerik lamun loba cerik ayeuna rasikona teh cerik dosa engkena loba seuri engkana loba sawarikna kitu. Qabla taharrukil idhami najan ayeuna mun tetepi ka ieu ceuk paribasana pasiksak awak tapi karipuh ayeuna mun teh mah awak tapi karipuh ayeuna mun teh mah ieu badan kan bae memeh diduruk tulang-tulang meuning keneh nyareri ayeuna meuning keneh ayeuna mun teh maripuh ayeuna meuning keneh pasiksa ayeuna daripada pasiksa engke. Wasti'anul asa ayeuna hate asa panas asa karerab nyeri na ayeuna mun teu hate ngalakonan dosa teh
daripada ayeuna mun teu mangke direrab ku seuneu engke. Mending keneh panas hate nyaeta inget kana dosa daripada nyaeta engke ngagugudag seuneu engke anu meuleum ayeuna mun teu awak kami. Wa qabla ayu marajung samemeh engke dina saatna diperintahkeun para malaikat anu perengis, anu saradis, anu garalak, anu mana para malaikat la yasunallah ma amarhum anu tara sulaya anu tara sulaya anu tara ngabaha kana parentan Allah teh anu selalu para malaikat anu pok torolong teh di mana-mana diparentahkeun tara aya pilih bulu tara aya pilih kasih di mana-mana diparentahkeun ku pangeran teh. Rek ayeuna mun teu paribasana saur anjeunna meusing kami oge malaikat teh geus moal ningali ayeuna nabi lamun diparentah ku Allah kudu nyiksa mah. Beungeusna ayeuna para malaikat. Dawuhan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an lamma asaba Daud al-Qatiyah ketika ayeuna mun tama ieu terjadi ka Kangjeng Nabi Daud melakukan anu numutkeun mantenanana eta teh kesalahan eta teh dosa teh naqasa sautuhu dugi ka ayeuna melemah suantena teras-teras dianggon nangis teh di kalemah leuleus dikapuyeuh suantena margi teras-teras dianggon nangis teh dawan Kangjeng Nabi Daud alaihissalam Gusti abdi tos furah abdi tos serak suanten teh tos puyeuh tapi ayeuna suanten abdi serak suanten abdi kapuyeuh kieu teh fi sofai aswati siddiqina nyaeta ayeuna mun tamadina nangis nyaeta bersihna pirang-pirang sorana jalmi-jalmi anu jalujur anu bener-bener siddiq yakin ayeuna mun ka Gusti sanes jeung cerikan karana itu karana ieu abdi tapi ayeuna rumaos ieu jeung cerikan kana dosa abdi dugi kapura kieu teh batur masa galagenya pura urut ayeuna mun tama ibadah ka pangeran tepi ka begang urut ayeuna ibadah ka pangeran tuluy tepi ka ayeuna mun tama juuh cipanon urut ayeuna mun tama sieuna risina ku babanu Allah subhanahu wa taala. Ayo urang mah ieu teh nyata capek lain capek tina urut ibadah cerik lain yang cerikan ayeuna tina dosa tina ngalakukeun kasalahan ka pangeran bingung lain ayeuna mun tah bingung yang hareupan alam anu ke bakal kaalaman ku urang nyata ayeuna mun tah jadi hetamu we gitu cerik tamu capek ayeuna mun tah tamu nyaring tamu sare tamu lama tola dawuhan ayeuna Kangjeng Nabi Daud alaihissalam lama tola bukahu saur sapari ayeuna riwayat dina waktos ayeuna anteng-antengan salami-lami nangisna Kangjeng Nabi Daud alaihissalam lajeng ayeuna mun tamawalam yanfa'u dalika sementara ayeuna mun eta nangis anu ampleng-amplengan teu aya manfaatna maksudna teu aya manfaatna nyaeta teu acan ayat turun wahyu SK penerimaan gitu ti Allah Subhanahu wa taala teu acan aya ayeuna mun teu SK penerimaan ti Allah Subhanahu wa taala datacan aya wahyu ayeuna bahwa ditampi mah ayeuna mun teu liren-liren para nabi mah Kangjeng Nabi Adam ayeuna alaihi salam eka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin eta teh panteu liren-liren ratusan tahun ayeuna mun teu nangisna Kangjeng Nabi Adam teh nangisna Kangjeng Nabi Adam teh ayeuna mun teh anu jigahna dohirna ngalanggar teh maksiat teh dosa teh nuang ayeuna bakal di surga teh anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala anu padahal mah eta teh aya hikmah-hikmahna justru ayeuna mun teh saur kai eta mah Zulkarnain mah eta teh wajib
nuangna ayeuna mun teu bakal dieu teh ya wajib mah apa nek dijieun khalifah atuh moal turun-turun baru urang geus moal aya ya teh aya teh turun-turun maka ka bumi na kan wajib saur ayeuna mah kayak gitu karnayan mah Kangjeng Nabi. Jadi supaya ayeuna mun teh henteu ngahukuman teu nganilai bahwa ayeuna Kangjeng Nabi Adam alaihissalam teh nyaeta betul-betul ngakukeun dosa gitu supaya teu nganggap kitu urang teh. Eta mah hanya ayeuna mun teu sebatas menurut mantenanana. Duy ka ayeuna mun teu tileren ratusan tahun nangisna Kangjeng Nabi Adam alaihissalam teu acan ayeuna mun teh mah aya SK ti Allah Subhanahu wa taala mah teu acan ayeuna mun teh mah liren. Cacan liren qadar sumpek gue keseharianana Kangjeng Nabi Daud kitu salah kehidupan anu rasanya hampa wastadagomu makin berat kebingungan ayeuna Kangjeng Nabi Daud alaihissalam dugi ka ayeuna munajat ka Gusti ya Rabbi nun Gusti Pangeran jisim abdi nah Gusti teh ieu teh moal ngarahmat ka jisim abdi teh ieu teh moal ngalungsurkeun ka nya ka deudeuh kaulas Gusti ka jisim abdi kana ceurik jisim abdi tidinya Allah Subhanahu wa taala maparin wahyu ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam saur Allah Subhanahu wa taala nasitu dan baka ayo poho da kami mah ayeuna mun teu inget-inget kadada saanjeuna nu ditinggali ku kami mah inget teh ayeuna mun teh nya Allah pohonya bahasa gitu bah ya teh kami teh ayeuna cul ayeuna mun teh meningali kana dosa anjeun cul nganilai kana dosa anjeun kami mah nu puguh mah ayeuna mun teh mah eta we nginget-inget kana ceurik anjeun gitu inget kan cul kana ayeuna mun teh dosa anjeun gitu jadi ditinggal teh ceurikna ditinggal teh ku Allah teh nangisna jadi cul ayeuna kana dosa jadi bahasana Allah kumaha nasib aya poho Daud baru kami teh ayeuna mun teu nginget-nginget teh ayeuna mun teh makana eta we ningali teh kana ceurik anjeun poho ayeuna kana dosa anjeun mah saur ayeuna mun teh Allah Subhanahu wa taala lajeng ayeuna kaur Kangjeng Nabi Daud alaihissalam Ilahi wa sayyidinun Gusti Pangeran jisim abdi dunungan jisim abdi kaifa ansa dan bi kaifa ansa kaifa oh berarti tetena situnya nasita dan baka anjeun teh nyaeta anu mopohokeun kana dosa anjeun cing ari tadi kumaha bahasana kalau teh amma tarhamu bukai gitu lain ayeuna kana danbi amma tarhamu bukai Gusti nah Gusti teh teu deudeuh kana ceurik jisim abdi saur Allah Subhanahu wa taala nah ayeuna mun tah disebut-sebut teh anjeun mah kalah ka ceurik wadakarta bukaaka ari ceurik-ceurik ku anjeun disebut-sebut dicarita-carita aya dosana teu disebut-sebut ku anjeun mopokeun ayeuna mun teh dosana Pakola nun Gusti kaifa ansa dan di rek kumaha jisim abdi mopohokeun ngahilapkeun kana dosa jisim abdi wa kuntu idza talawtu zabur sedangkan jisim abdi di mana-mana jisim abdi ngaos kana jabur nyaeta anu dilungsurkeun ka mantenanana kitab jabur ku Allah kapal ma al-jari jadi Kangjeng Nabi Daud mah alaihissalam di mana-mana ayeuna mun teu ngaos jabur teh saking ieu ayeuna mukjizatna kahebatanana cai teh lamun ayeuna keur ngalir teh eureun cai teh ayeuna mun teh lamun keur ngalir teh eureun teu maju cai teh
kaistimewaan kahebatan Kangjeng Nabi Daud alaihissalam umpami mantanana tos ngaos jabur eta saking kapeletna katajina ku aosan jaburna Kangjeng Nabi Daud si cai nu keur maju teh eureun. Masya Allah si cai ayeuna mun teh manu keur maju teh nu keur ngalir teh eureun. Oge di lamun ayeuna mun teh mah aya angin kajen sakumaha keur ngagelebug saking kapeletna katarikna kataji naku awasan jabuna Kanjeng Nabi Daud alaihissalam angin tedekeun maju mesin saku manggelbug oge jeung ieu deui ayeuna mun teh manaon manuk-manuk nu aya dina luhureun mastaka mantanana ngarobrog bilur kapelet ku awasan nyaeta Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Tah ahli-ahli qiraat di antarana osok ngalap jampe Kanjeng Nabi Daud alaihissalam hayang cuma Allah kayak gitu ngadengekeun teh keur maca Quran teh gitu. Salah satuna anu sok dialalap ayeuna ku ahli qiraat eta jampe ayeuna mun teh Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Jadi pelet gitu, jadi pelet ajal orok bengong gitu ngadenge ayeuna mun teh bacaan eta mah qiraat eta mah. Masya Allahnya. Wa kana yu'atibu sareng ayeuna wa anasat al-wuhusu ila mihrabi eta ayeuna mun tama sasatoan binatang-binatang buas ya teh unjukan ka Allah gitu munajat ka Allah ketika ayeuna mun teh Kangjeng Nabi Daud alaihi salam ngaoskeun Zabur ngaoskeun kitab Zabur eta ngagelehean dina mihrab teh kapelet kataji ku aosan ku qiraat kitab Zaburna Kangjeng Nabi Daud kecep bener tika ngalenehan ayeuna mun talalbat ka mana tina ka mihrab kenapa imaran ilahi wa sayyidi pamahadil wasa nah ieu teh abdi teh kegelisahan ayeuna anu teu liren-liren allati baini wa bainak nah aya ayeuna mun tama ieu manah abdi teu cupar-cupar teu daekeun tenang-tenang padahal di mana-mana abdi ngaos Zabur teh manuk anu keur aya di luhur ngadak-ngadak ngarobrog kapelet ayeuna ku aosan Zabur abdi lamun ayeuna cai anu keur ngalir ngadak-ngadak reg eureun eta cai lamun ayeuna mun teh angin keur ngalegubuk ngadak-ngadak tapi ieu manah dina saat ieu teu daekeun tenang wae selalu geleseh wae nyaeta anu aya berkaitan urusan antawis abdi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala maparin wahyu Daud bisi teu apal ari itu tepi ka manuk tepi ka ngarobrog di luhur nyiuhan anjeun ketika anjeun macakeun Zabur cai anu keur ngalir ngadak-ngadak eureun teu ngalir dina nalika anjeun macakeun Zabur angin anu keur ngagelbu ngadak-ngadak eureun kapelet ku bacaan Zabur anjeun eta sasaton binatang-binatang buas ngagelehean arasup ayeuna ka mihrab anjeun anu ngarasa tenang ngadenge kana bacaan Zabur anjeun karana ari eta mah unsut taati menang katenangan menang kabetahan menang kagenahan dina kataatan aya mah masalahna lain ayeuna taat pan ieu mah masalahna maksiat jadi aya maksiat mah lain mawa ketenangan mawa kegelisahan can ayeuna mun teu aya SK aya keputusan menang ampunan mah teu sok ayeuna mun teu tingalikeun urang age bisa ningalikeun jelema ayeuna mun teu keur nyaeta boga karumasaan obatan ayeuna tina dosa beda jelemana jadi ayeuna guligan sok urang ningalikeun nu keur becah maca Quran tenang ada ieu mah ayeuna maca Quran mah teu taat ari itu mah ayeuna mun teu maksiat berkaitanana aya maksiat aya ayeuna mun teu keur dirongrong ku kasieun ku kapaur
Ari ieu nyaeta keur dirongrong ayeuna mun teu ku roja teh ku harpan teh sugana teh terus ngeunah ai ibadah mah lamun ayeuna tobat mah gelisah kegelisahan terbawana teh ya Daud Adam khuliqa min khalqi eta teh ayeuna mun Nabi Adam teh diciptakeun ayeuna ku aing nyaeta ku kakawasan aing ku pangawas aing tuluy di rohan ku roh ayeuna mun teh aing tujuh para malaikat dititah sujud ayeuna mun teh ka Kangjeng ka Nabi Adam ku kami ayeuna mun teh eta dipakaian ku pakaian kamuliaan tuluy di makutaan ku makuta keagungan kami. Nah, soke ketika ayeuna mun teh eta Kangjeng Nabi Adam alaihissalam nyaeta ayeuna mun teh eta lugah ligeuh di surga batur. Lugah ligeuh di surga ayeuna mun teh ayeuna mun teh batur Gusti nya ieu teh segala rupa fasilitas di surga teu aya anu lalawara teu aya anu sepele seluruh ayeuna mun teh kanikmatan anu bade ayeuna tuangeunana bade leueuteunana bade hiburanana jeung sagala fasilitas tempat-tempat tidurna tapi abdi teh kanggo naon aya rencang mah gugulutukan aya dari surganya surga teh malah betah ayeuna sasorangan nanya matang teh ka surga teh naon zumaroh abring-abringan ka surga teh da teu geunah geuning sorangan masing ayeuna kana tempat mewah oge tah ku kami teh ayeuna mun tah dikawinkeun Adam teh nyaeta ka Siti Hawa teh alaihissalam tuluy dipernahkeun ku kami di surga kami ngan begitu ayeuna mun tah eta Adam ngayakeun pelanggaran nyaeta ku kami dicarek ngan hiji-hijina anu dicarek ayeuna mun teh di surga anu dilarang di surga ulah erek deket-deket kana buah kholdi teh ternyata ayeuna mun teh mangalanggar eta Nabi Adam ayeuna mun teh ka kami nyaku kami langsung diusir anjiwari ti deketeun kami bari ayeuna mun tadi usir ti surga kami ka bumi bari ayeuna mun teh teu mawana naon bari ayeuna mun teu mawana naon kumaha ayeuna teu mawan teh pakaian borosot makuta borosot dilaanan uryanan dalian dina kaayaan ayeuna mun teh mahina ditaranjang ngan aya cenah ayeuna mun teh naon dina ayeuna Quran teh nanti miwarokil jannah teh naon eta teh tah lajeng ayeuna mun teh sempet teneh Kangjeng Nabi Adam nyaeta metik ngagulantung muntang kana dangdaunan buah kholdi teh lajeng ayeuna eta nu kacanak ayeuna mun teh ka bumi teh eta nu dianggo nyaeta nutupan laranganana ku ayeuna mun teh ku daun buah ayeuna mun teh kholdi teh sempet keneh ayeuna mun teh ngagulantung kadinya muntang kadinya kacanak ayeuna mun teh ka bumi saur ayeuna mun teh pangrasa apa ya pangrasa apa tah di antara begitu ayeuna datang ka bumi teh eta daun buah kholdi anu kacanak ku Kangjeng Nabi Adam alaihissalam anu dianggo nutupan larangan teh dihakana teh ku mencek jadi wa ayeuna mun teh minyak kasturi eta teh dihakan ku mencek jadi wa ayeuna jadi minyak kasturi jadi minyak ayeuna nomor hiji pangseungitna apa ayeuna ngoningakeun harita kantos ayeuna mun tengah dibojong nu aslina teh minyak kasturi teh harita teh jamaah buya ulun teh tahun sabaraha satetesna teh satu ayeuna tetesna teh nyaeta 500.000 wah ting sabaraha kali ayeuna eta misik kasturi 5.000 10.000 misik merek 500 ayeuna ribu satu ayeuna mun teh mili 1 mili saking ayeuna mun teh meseungit da tapi ka ayeuna mun teh mesing desa mesing kumaha oge da teh malah ayeuna mun teh leungit seungit nu asli eta mah nu misik eta mah
tetenya dia akan ayeuna kemencek teh jadi teu kasungit getihna tapi ka ayeuna mun teh ada hukuman suci dia banyak ayeuna mun teh dinya. Masya Allah. Nah, lajeng ayeuna mun sama Allah Subhanahu wa taala ingat Daud isma minni dengekeun ayeuna mun teh wal haq aqul kami ayeuna moal ngomong salah atau tanah dina nalika ayeuna mun teu anjeun taat ka kami atau naka ku kami ditarima ketaatan anjeun taat ku kami ditarima ketaatan anjeun tuluy anjeun katika barang perintah ngadoa ka kami fa'atainaka teu burung ditedunan ku kami pamenta anjeun ditedunan taat anjeun ditarima ku kami wa asaitana jeung nalika ayeuna anjeun maksiat surah Allah Subhanahu wa taala lain keur urang fa amhalnaka ku kami ditangguhkan henteu langsung diturunan ayeuna mun tama adab teu langsung diturunan siksa tapi fa amhalnaka ku kami ditangguhkan henteu ayeuna disiksa wa in uta jeung lamun ayeuna anjeun daek balik di ka kami alias naon alias eta teh alama kana minka nyaeta kana kahirupan kana kataatan anu geus ayeuna mun teh heula dilakukeun ku anjeun kembali ke semula kana ketaatan qabilnaka ku kami moal burung ditarima tageus sajong-jongna taat ayeuna ku kami ditarima taat anjeun di mana-mana menta ku kami ditedunan tapi lamun dosa mah henteu ayeuna langsung ditudunan siksa anjeun teh lamun ayeuna mun tina ngalakukeun dosa teh buru-buru balik di ka kami alias tebat teh qabilnaka moal burung ditarima ari ayeuna mun teh menta hampura tobat wa qala Yahya wallahu a'lam bissawab. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna